kuari bae ge nanya ka kiai kumaha eta teh ngeridit teh meunang apa henteu henteu ngerenyet sakitu ngeunah-ngeunahna ngeridit sakitu nikmatna aya deui nu nanya kiai kumaha urang lamun nenden duit di bank didepositokeun kurang dicokotan bae bungana haram apa halal haram neraka teh balik bae ka imah kiai kejem amat padahal mah kumaha kurang hebatna kumaha kurang ngeunahna sistem kos kitu teh urang teh pandenden duit tajuk urang anakan pan eta teh dipake usaha ku batur teh naon naon bedana jeung mudharabah naon bedana cek jana teh jeung musyarakah kok pake jeung haram segala rupa mun dibejakeun tasuku bakalna ngelemet bae di tukang ngomongkeun kiai teu eureun kiai we dituturkeun tah mah ngaharamkeun kredit ngaharamkeun bunga bank segala ngaharamkeun kapiting segala ngaharamkeun alah ulah pan tadi nanya geus dijawab kos kitu kuari teh pan ieu teh keur naranya pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun nanya ngan nanyana berjamaah diuk ngaji berarti keur nanya ka kiai ngajelaskeun hukumna cak kiai teh haram teh kredit balik we ka imah kiai syukur kitu jasanya era naing mah kuari teh pan di dunia kuari keur usum ngerit ku diharam-haramkeun ku kiai lah teh mah kiai ortodok mau kos kitu da sudah ngaji deui ka ditu sanu nitahan atuh sanu nitahan sia-sia nu datang ka dieu aing nitahan tan teh janten aing mah ulah sia mah aing masih kene beuki kana kos kitu balos jeung Kiai Golkar bae ngajina ka ditu jeung Kiai Golkar jeung bupati jeung camat ngajina kos kitu sarombongan neraka teh mah moal kebel ieu moal teh mah paling gurubuk ya 50 tahun lah 50 tahun akhirat cek camat teh waduh sombong amat sekali-sekali lah kadang lo baca camat nu ngaji kan pasar kemis sok ngaji sekali-kali jadian bae ngana kata kol mal ngaji aing lo kege pindah sia teh ngaji ge aing teu berat ku sia hiji teu berat ku sasaha daek sia nuturkeun aing Quran ulah ka aing nah ka Quran teu kudu sasalaman jeung aing mah diuk mawa sate balik teu kudu jeung kiaina mah dikeuneun ka tukang sate duitna ku sia geus mun hayang bener nu mantak loba ku ari camat nu ngareje nyumput embung ka nyahoan ai bener mah hayang ieu nya ge jero hatena mah nuranina mah bener hayang ngan embung ka nyahoan aing pan aing mah camat cek jana teh embung loba nu ku ari make kumis palsu aya emang aing teh nyaho aing wajar teh nyaho asana balik dibuka kumis palsuna ku nya jahat teletik nama aing kudu ngaji ka mana jagnya ieu malah asalnya hobay cenah heula kajen datang ka dinya ge asalnya hobay heulanan asalnya hobay saanu nyaho eta taufik teh ku Gusti Allah dipengkolkeun geus nyaho mah pake tah urusan ka ditu mah urusan Gusti Allah urusan Gusti Allah nu penting mah ngaji nanyakeun ngaranna tah sageus dibejakeun aya nu narima aya nu henteu nu hese ge sadar hukum teh hese jasa sadar hukum hese jasa MKT teh sadar hukum eta keur carita demokrasi digulak nu eleh jadi menang nu menang nu bener jadi salah nu salah jadi bener ieu demokrasi atuh cacak-cacak Quran ge kos kitu cacak-cacak Quran ge kos kitu nu mentak engke di akhir zaman bakal terjadi cek Kangjeng Nabi iza nazalat nazilatun di mana terjadi hiji masalah di hiji negara baik eta masalah gempa tsunami balai atau nu terjadi di sekitar negara eta mungkin gejolak politik mungkin gejolak perekonomian mungkin gejolak perbudayaan idza nazalat nazilatun jama'al amir al ulama bakalna raja bakalna gubernur bakalna bupati ngumpulkeun para ulama musyawarah pemerintah amir umaro jeung para ulama sanggeus tadi musyawarahkeun idza tafaku bihi di mana mupakat ulama jeung eta amir an fadahu diluluskeun bagus model kos kitu wa idza talabu bihi di mana ta'akur jeung kahayang amir di mana ta'akur nafadahu iceun ulah dipake teh mah paham kos kitu mah terjadi bakal di akhir zaman kos kitu jak kuari cak ulama ulah dibejakeun ka sasaya mah heurang pada urang na bae heulana asalnya hobah heulana
balikan deui iza nazalat nazilatun di mana terjadi sesuatu di hiji negara jama'al amir al ulama amir bakal ngumpulkeun ulama heuy dek pilpres datangan ulama panggil ulama heuy dek pilgub datangan ulama panggil ulama heuy dek pilkada datangan ulama panggil ulama heuy dek naon deui hiji deui pildes letik pildes mah panggil bila perlu dijieun wadah 3 tahun sebelum dilaksanakan geus dijieun wadah para ulama diorganisasikeun panggil deui fa idza tafaqu bihi di mana akur ka hayang ulama jeung eta amir an qadahu dihayukeun an fadahu dihayukeun dibaguskeun didukung disumbang dan lain sebagainya. Dimuyah mayeh duit teh tapi wa idza talafu bihi di mana ulama teh akur jeung amir teh nah ieu mah dipiceun napadahu dipiceun ku eta amir ulah dipake ya ikos kitu bakal terjadilah di akhir ieu teh nanya ngaranna amir teh nanya ka ulama ketika ulama ngajawab akur jeung kahayangna lulus ketika teu akur jawabanana jeung kahayangnyana iceun ieu lah nu mantak la tasalu an asya wahai kaum mukminin ulah naranya maraneh kabeh kana berbagai perkara nu lamun teh mah dibejakeun eta perkara bakal muringis bakal embung bakal ngagorengkeun lantaran teu akur jeung kahayangna cak Kangjeng Nabi neraka ngurangkan cek Kangjeng Nabi bahaya ngurangkan cek Kangjeng Nabi ngurangkan nah ieu engke terjadi di akhir zaman raja nanya ka ulama ngajawab akur bagus takur teu bagus jadi berarti nanya teh lain hayang jawaban sesuai jeung Al-Qur'an tapi hayang neruskeun ka hayang pamarentah ke di akhir zaman engke kos kitu kuari bencan engke di akhir zaman kos kitu kuari mah di akhir zaman teh kos kitu kuari mah siata nu ngajawab lain aing besi pajar aing kos karari itu datang ulama dijieun wadah kebutuhanana terus ditolelir ya Allah ya Rabbi kuhina ulama jualan keulamaan hanya untuk sebuah seseorang hanya untuk sebuah keagungan hanya untuk sebuah mobil hanya untuk sebuah sekupi ya Allah ya Rabbi iyalah pelecehan agama kiai nu kos kitu pelecehan agama ngaran pembunuhan terhadap agama teh kos kitu pembunuhan terhadap agama teh emang kumaha dibunuh mah Al-Qur'an moal bisaeun dibuatlah pendidikan formal sekolah kesian di dinya teh aya agamaan didukung ku bangsa Indonesia SD teh aya agamaan baheula mah asal Jumaah bae aya agamaan Senin woi hormat cangsa kamera putih baheula mah jakos kitu Jumat Kemis aya teh aya agamaan sanggeus Kemis henteu Jumat doang sanggeus Jumat ge geus henteu doang teu bahasa Arab baheula mah aya di SD kuari geus teh aya berarti dibunuh teh agama teh kuari diwajibkeun bahasa Inggris encan lahir geus kudu nyebut yes encan lahir kuari budak laletik geus I love you miss I have to say orok geus bisa I love you urang mah baheula geus gede ge geus kumisan nyebut I love you teh hese kecuali kakak bogo I love you tuh masalah sama tuh tak iya dibunuh melalui sekolahan berarti dibunuh Islam teh kuari mah atuh lantaran di sekolah formal geus urang yeun pondok pesantren yo yeun pondok pesantren modern 50-50 50% agama 50% gitu umum ya Inggris aya Arab aya teliti aya beberapa pondok pesantren bahkan bukan beberapa mayoritas geus eueuh agamaan kuari sabaraha pondok pesantren nu geus teu ngagunakeun kitab sama sekali berarti dibunuh melalui pondok pesantren modern geus teu percaya agama lempang tinggal pondok pesantren salafiyah ieu kuari kiaina dibunuh ku supermi anggeus-anggeussan tailah pembunuhan tinggal Amerika bae neulekeun di luhur kapal bagaus good
Aduh, bagus. Tinggal sabar hari. Pembunuhan terhadap agama teh kos gitu. Coba kuari, nyeun gereja, dicoba reaksi masyarakat. Lantaran gubernur nangis tanda tangan. Gereja teh geus didukung lantaran partainya dibeli, geus aya perjanjian tadi. Coba reaksi masyarakat kumaha? Geus dek berlindung ke mana masyarakat? Berlindung ke gubernur, pugu gubernur lagi geus tanda tangan. Berlindung ke MK, pan ieu MK nage geus dibeli, geus dibeli. Dek berlindung ke mana kuari? Dek berlindung ke mana kuari ketika aya semacam eta? Paling ge urang teh akan menggunakan lain kekerasan, tapi semacam demo. Dek ke mana coba hayu? Demo teh kan capek, ka DPR kan geus dibeli, kamari geus jual beli. Otak pasang tah otak pasang tah otak. Kudara ria pasang. Hayu dek berlindung ke mana? Jawab deh. Mulai datang tokoh masyarakat ka kiai, aduh kumaha pembangunan gereja. Pancak tadi ge ulah dipilih atuh. Kuari pananya deui ai di bejaan memehna pan sia teu ngarti cukup ku 20.000. Pan kiai nage kan ngadukung ketika aya kos kitu hayu urang musyawarah di hareupan embung kudu kiai bae nu dihareup. Ketika kiai berangkat dek berlindung ka mana? Camat geus dibeli, bupati geus dibeli, gubernur emang nyana anu ngahayukeun. Urang lumpat atuh ayeuna maka kejaksaan, jaksa mana anu bisa dipercaya? Maka pengacara mana anu bisa dipercaya? Urang KM mana aja MKG jual beli, MD jual beli kamari teh. Lillahi taala Allahu akbar jual beli. Ka presiden atuh pan presiden macak jadat teh pan aing mah atuh presiden. Kos kitu mah kumaha rakyat bae balik deui pan ka rakyat. Lamun rakyat teu satuju aing tanda tangan cek presiden. Mun rakyat satuju aing tanda tangan kesetujuan. Sok olah dihandap berangkat deui ka camatna diganti nu keur ieu dedek diusir. Diganti ku ari bangun boga kekuatan pan camat sakabupaten saprovinsi geus dibeli. Dek camat mana nu boga albab? Dek bupati mana nu boga albab? Kaditu ieu bakal dipergunakan selama 5 tahun masa jabatan atut teh bakal kos kitu ulah gandeng-gandeng ieu mah pada urangna bae. Engke bejaan deui di ditu kitu. Deuk kumaha tah sia teh otak teh teu dipasang tah kos kitu. Naudzubillah min zalikanya supermi. Coba ayo sia sekupi. Naon deui? Yelah latas alu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah. Kula sok naranya maraneh kabeh tina berbagai perkara nu lamun perkara eta dijelaskeun bakal merengket lantaran penuh kemaslahatan. Tapi nu jelas bakalna nararanya bae ke di akhir. Sanggeusna nararanya tapi teu dipake wa intas aluanha. Lamun maneh naranya ti berbagai perkara hina yunazzalul Quran waktuna diturunkeun Al-Quran di masa Kangjeng Nabi. Masa Kangjeng Nabi mananya naon bae ge pan Kangjeng Nabi na langsung diturunan wahyu tubdalakum ngeunaheun tamah di masa Kangjeng Nabi mah na ieu keur carita bahwa di zaman Kangjeng Nabi mah silahkeun bertanya lantaran engke jawabanna langsung wahyu ti Gusti Allah. Tapi setelah Kangjeng Nabi geus ulah loba tatanya kecuali perkara nu waqi. Mun geus terjadi nanya nu encan terjadi mah ulah waka ditanya-tanyakeun heulanan aji bae heulanan mun di pondok ngaji heulanan mun di nagara raji heulanan nu nyahona nu ngararaji we hungkul kekeus terjadi aya hiji perkara kakarak dimusyawarahkeun mestina kitu teu meunang waka dijawab lantaran murengked engke kabelah dituna. Kitulah pala tasalu anna qadafallahu anha Allah geus ngahampura tina pertanyaan anjeun anu geus makeun bae pala taudulah balik deui wallahu ghafurun halim. Gusti Allah Maha Ghafur Maha Halim. Ye ku Gusti Allah dibere sinonim qad sa'alaha qaumum min qablikum nyata naranya ka para nabi kaum memeh aranjeun kabeh aju disubadanan ku nabina tapi setelah disubadanan summa asbahu biha kafirin. Umat Kangjeng Nabi Musa naranya ka Kangjeng Nabi Musa
umat Kangjeng Nabi Isa naranya ka Kangjeng Nabi Isa, umat Kangjeng Nabi Soleh naranya ka Kangjeng Nabi Soleh. Di zaman Kangjeng Nabi Soleh naranya tentang onta. Kangjeng Nabi Soleh dibejakeun onta di mana aya eta teh ulah di harubiru, ulah dirusak tapi ternyata pakoruha dipencit paneta. Nanya ongko dibejakeun ongko ku Kangjeng Nabi Soleh dirusak ongko. Coba. Ayo coba. Ketika nanya ke Kangjeng Nabi Isa tentang Maidah, Kangjeng Nabi Isa dibuktikan, tapi pan begitu dibuktikan endahan kalalapir umat Kangjeng Nabi Isa, bahkan Kangjeng Nabi Isa nagedek dibunuh. Naranya ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa mah dipentana teh lain lalagaan, hayang neuleuh pangeran jahrotan, hayang kadeuleuh ku mata. Kangjeng Nabi Isa diparepeh disapih melalui sifat-sifat yang melalui asma-asma Allah, tapi tetap baik kahartieun ama begitu dibejakeun kafir. Umat-umat tu baheula naranya ka nabina begitu dibejakeun ujungna kafir. Umat tu baheula naranya umat Kangjeng Nabi Musa, umat Kangjeng Nabi Soleh, umat Kangjeng Nabi Isa, termasuk umat urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka Kangjeng Nabi, tapi ketika teu akur jeung hatena halalapir. Tah contoh bahwa lain di umat anjeun bae Muhammad, umat nu baraheula naranya, tapi setelah dibejakeun summa asbahu biha kafirin, ujung-ujungna maranehanana teu percaya kalalafir. Tah ieu teh bakal dilanjut ku umat Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi dipundhut ku Gusti Karofiqil A'la, kemudian dilanjut ku para sahabat, di sahabat dilanjut ku para tabiin, masa sahabat jeung masa tabiin, masa atba tabiin geus selesai runtuh geus. Setelah keruntuhan kitu Turki belum bangkit deui kuari, encan bangkit deui. Islam teh encan bangkit deui, kejamna luar biasa kafir Yahudi. Baheula mah baheula anu diserang teh hanya politikna, hanya budayana, hanya perekonomianna, kuari mah jeung jasad-jasadna, jeung jelema-jelemana. Lantaran ndek bangkit kamari ieu di bawah naungan Osama bin Laden, di jerona aya Saddam Hussein, di jerona aya Muammar Gaddafi, di jerona aya Gus Dur. Nah eta teh ndek ngabangkitkeun semangat Islam mun hayang nyaho mah terciumlah oleh Yahudi. Baheula nu dibunuh teh hanya politikna kuari jeung jelema-jelemana. Irak tanpa pamrih dengan alasan biologis. Senjata ternyata di Irak tetep bae dibombardir. Eueuh dibombardir. Sarua bae damna ieu mah. Sebab Libya ndek dibunuh Islam. Osama dolar ajeun teuing. Lantak geus tokoh-tokoh Islam najet. Iran tinggal bolakeun bae. Tek. Tuh di Indonesia dengan bendera demokrasi, padahal Islam ngan bangsa Indonesia teu paham, ayeuna ge teu paham, hanya beberapa demokrasi padahal nyana ngasup nu kunyana di pidato-pidatokeun teh. Kan keur pidato begitu pengangkatan presiden mun kiai nu jeli soleh, wah berarti dek ngagunakeun hukum Islam, kacium ku Amerika melalui Amin Rais, pundut ku Gusti Allah sieun Islam, dele di Iran, dele di India apa aya, dele di Saudi Arabia pangheulana dele di Spanyol, Uzbek, dele di Indonesia. Mana di wadahan mah teu bisa borong pemerintahan sorangan anae urang teu mampu. Ieu Islam teh kuari teh keur bener-bener urang teh zaman Osama zaman Saddam Hussein mendengung luar biasa. Quran teh ngan sakada dimusabaqahkeun, dibere tapi diamalkeun mah teu bisa. Wow, geus dikaluhan jasa kang mah di Amerika teh. Hati wallahu a'lam. Ante bisa kiki baik. Lantaran kiyaina keneh mendirikan Islam lantaran atuh bae ya sepupu butuh kana. Barangkan sikunahu. Menjadi ulah di zaman Syekh Nawawi Tanara, Nawawi Mandaya tapa tilu kali anu aya di urang Syekh Asnawi caring. Di gua aya guhana sarua ditungke aya ngaran guhana. Ieu urang kaceta di guha. Kiai teh tarara apa baheula mah. Kiai teh geus teu ngalirik setik-etik.
kuari mah yang dimuliakeun yang dibere. Nah ieu modern mah emang geus siap nyen proposal geus lain cerita Islam teh mentak lumayan aya Islam khuruj engkeuy-engkeuyan lain di urang bae di dunia eta teh nyana teh ka Afgan nyana teh ka Amerika Latin ke Amerika Tengah termasuk nyana ka Jerman termasuk ka Itali ka Roma eta Islam khuruj teh di urang teh kos kara itu engkeuy-engkeuyan masak di masjid masak jelek kelas internasionalna salah apa henteu Kiai ai salah henteu bener tante bener ge kurang kunaon gitu dakwahna nu salah encan pas dakwah nyana dakwah aju ninggalkeun keluarga eta nu salah. Adapun perjuangan anak bisa angkat jempol aya masjid di Perancis aya masjid di Jerman aya masjid di Amerika ieu wasilah daripada Islam khuruj kunjungan ka ditu. Kemudian perjuangan berbagai organisasi diantarana HTI padahal eta teh anak buah Amerika keneh tapi wallahu alam di satu sisi nya ada dikendalikeun di satu sisi aya perjuangan anak ulah waka di sarua abad. Tapi kuari kurang diamati organisasi mana atuh nu keur berjuang Al-Qaeda geus tumbang NU kuari dikaluhan Muhammadiyah geus sakikituna beh teu bisa ka luar negeri jadi bisa ka luar negeri mah NU di urang teh Muhammadiyah mah teu bisa NU teh bisa ka luar negeri NU teh lumayan sakitu tapi pan kuari geus di Italia gede malah matalina ge gede geus teu bisa secara internasional Al-Qaeda geus eueuh diteroriskeun kabeh kiai santri kabeh umat Islam ku Amerika kuari teh keur kos kieu kaayaan urang tapi urang nyaho nurani masyarakat bae itu sebenarnya nurani nu murni tapi kemurnianana teh ketika naik bae kaluhur mentong nu tadi teh teh bae ieu mayoritas Islam dek yen gereja di dieu encan layak sebenarnya menyeun gereja kurang teh kan diperjuangkeun dengan nurani kan lantaran urang teh ieu teh nyaho encan pas lingkungan dieu mentalah urang dukungan ka camatna geus dibeuli minta dukungan ka bupati teh pan geus tanda tangan leuwih ti heula minta dukungan ka gubernur pan gubernur kamari ge dihayukeunana ku partainyana urang atuh ayeuna mah langsung bae hijrah ka ditu ka MK pan MK na ge geus ngasahkeun ka gubernur eta dibeuli atuh ompong MK dek lompat ka mana nurani urang henteu tersalurkeun ieu lah bangsa Indonesia lamun urang lamun nyaho berarti urang teh teu merdeka atuh anak kitu mah lantaran teu bisa nyalurkeun nurani urang bangsa Indonesia mayoritas Islam tapi dikungkung di jerona demokrasi nu demokrasina teu jelas kuari teh geus sabaraha abad urang demokrasi kos kieu bae na ieu mah sakadar ieu urang berpikir kajeun di negara demokrasi ge asal demokrasina nu bener tapi dek datang ke mana coba saha pamimpinna coba tah sakedeung deui ye urang bakal pilpres kula geus boga calon geus boga kula calon leutik kuru deui bengek deui urang mana cenah ge urang Cilongok aya nek dicalonkeun teu tamat SD na ge atuh naonan cenah ya urang nyeun presiden di alam mimpi bae geus pokona mah tokoh kuari nu bakal presiden geus jakadele jasa kurang Prabowo kos kitu kaayaanan kemudian ayeuna Pello ingat ka Gus Dur Bev yes sudah Pello cicing eta kemudian atuh Wiranto sosokna kan eta kemudian Abu Rizal sosokna eta anu ku Amerika ku ari dititah jadi presiden di Indonesia ditekan Suryani wanita ditekan ku Amerika kamu harus jadi lantaran geus aya kieu jeung Amerika walaupun bagian sedangkan kan eta kena kasus lumpat ka ditu teh kapan eta teh kena kasus nyana teh titah turun ke Indonesia supaya jadi presiden tanggung jawab urang kabeh ayo coba tah eta kos gitu sementara SBY hayang jadi presiden deui minta dukungan ka kiai ayo coba mun teu presidenna nu naek pabajikanana deuk jadi naon negara urang ulah sakada nyaritakeun geus aya 10 anu sing kaliwer hayang jadi presiden teh di luhur sing kaliwer sing suliwer teh sing kaliwer sia cicing bae de ongko sing suliwer atuh kitu sing kaliwer 10
geus aya 10 singkuliwer nu hayang jadi presiden. Masya Allah sosokna nu kos kararitu. Sedih kula mah. Sedih kula mah kahareupna bakal kumaha ieu bangsa. Urang teh bagian daripada rakyat Indonesia boga hak. Jangan bangkitkan semangat bangsa, jangan dirikan agama terutama di atas negara. Lantaran agama teu bisa keluar di negara. Teu bisa keluar da kumaha ge, tapi contohna tah sosokna nu kos kararitu Masya Allah. 10 sing kaliwer tah sing suliwer. Eta tekan Amerika Suryani harus jadi. Aduh luar biasa aya deui ku ari tokoh TNU nu dititah jadi presiden. Dititah ieu mah tokoh NU luar biasa profesional. Dititah. Tak ieu teh dititah teh murni apa henteu lantaran nu nitahna ge ieu teh politikus ulung deui. Sok sieun deui we di sarua we deui. Colok irungna colok. Asal aya bae NU hadir di dinya. Ilu hadir, ilu berkompetisi. Ti Muhammadiyah geus aya ku ari dicolok supaya naik hiji. Ti NU supaya aya naik hiji. Partaina geus dijelaskeun teh ku ari dimasalahkeun PKB na ge nu mantak ieu ni Gus Dur nyieun deui. Eta tah jangan harapkeun seseorang anu bakal nempel ka partai ieu. Tapi pan ieu teh jelas bola bakal dibejakeun ada jelemana 10 sing suliwer. Nu tadi geus aya 7 tinggal 3 deui. NU Muhammadiyah hiji deui urang Cilongok nu kuru nu bengek. Asana eta nu kuing dijadikeun lah pokona. Da kumaha ieu negara. Masya Allah. Ieu mah jang bahan balik ka imah berpikir da kumaha coba urang ayo. Jol bae Golkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai keur naon? Teh keur kieu bae. Salat. Poe Senen mah nek anu silaturahmi ka di saha itu tokoh pengurus Golkar itu. Oh masalah. Barang kade nu mere duit na sabaraha duit. Atuh kiai aya nu sabaraha. Pangabangunkeun pondok bae cek eta. Yang sabaraha tingkat kiai. Itu teh sabaraha tingkat bae geus kuat jeung majelis mobil we hiji. Kecil tama guys dek berjuang tadi nama dek nanjerkeun agama presiden datang Golkar leeh hiji aya deui kiai nu teger didatangan deui ke ku petilu an petilu teh geus serangkai 2 didatangan deui ke ku Nasdem 3 datangan deui ku Hanura Opa datangan tendek mana ieu mana Masya Allah taylah Indonesia teh kos kieu Gusti Allah kalang kitu ge kula mangan sakadar nyaritakeun sakadar rakyat leutik urang mah sakadar sakieu we hungkul ngan ngaharepkeun teh Indonesia teh tetep kos zaman Bung Karno gitu tapi iraha ele tokoh-tokoh naja lain barodo nu sebenarnya mah jebolan teh jelendang Pentagon. Pentagon di mana emang? Itu tuh deket Cikupa. Di UCLA, Universitas California. Ini jurusan California ge lain saya di Indonesia teh. Masya Allah. Loba jasa. Jebolan California, jebolan wah luar negeri tapi begitu datang ke Indonesia teu berdaya. Masya Allah. Ieu mah keur carita nurani bangsa teh sarua jeung kula kos kieu hayang boga pamimpin teh nu bisa mimpin rakyat. Urang bagian daripada rakyatna anu mengharapkan pemimpin urang dimulai kelas desa datang ke kelas RI 1 urang teh hayang neuleus semasa hidup urang Indonesia benar-benar milik bangsa Indonesia. Indonesia teh urang menikmati hirup di Indonesia. Indonesia teh kaya raya. Ulah digunakan ku batur bae atuh lamun pamimpinna kieu beta ieu mah sakedeung deui geus aya nu kieu kulo mah cenah nuturkeun kiai bae geus aya nu kitu tah geus nu pono kiai ka mana kulo ka nah dijual sia suara aing ke ayo sia geus loba ieu wah geus ngadengekeun bae partai ayo jualan jeung aing sia aya tu sarua aing jeung MD leuwih bahaya aing jeung MD tah ieu ku ari geus loba jasa ieu murid-murid anu ngaraji di dia geus nuturkeun kiai bae kamari henteu sia